kudunya bisa nyarita. Karya Heri Awi. Gening manusama citra, lengkah lobanu sulaya, laku kumagahayang teu dipikir balukarna, kakayon kadalon-dalon, dibabat digusur wahon, keur minuhan besi pawon, dirumpak atok tetekon, pancuh dunya ditugaran, direcah di balongkaran, watir temen cai hujan, cai rahmat jadi laknat, wahangan kaluli-luli geus loba nu nyisi kudi, disauran diruntahan teu ieu ngarasa rempan, lahan disalahgunakeun, dibelakan tangka dajjal, diipukan bibit iblis, teu ngitung perkara najis, teu perlu nyalahkeun takdir, lamun datang ngaran banjir, ang kursi geura malikir, sabab kuring geus pulistir, geus waktuna kuring pusing, balitungan jeung manusia, geus mangsana kuring budak, ngukur kasombong adiku yang mecak bobasena. Gunung prung geura padungdung, utahkeun lapak jeung batu, ini geura lilir geura gidekeun daratan, laut geura budalkeun tsunami, angin geura tembongkeun ka mones, hawa geura tiupkeun nu nyongkap, gening anjeun bet jejerit, nyeleuweung kocak dengek, melas melis geura jerit, jiga nu diteung-teunganan, manusia geura etik, geura tobat salameh dunya palaster, kula banda ketipan ti Gusti anu wajib dipupusti, dirawat jeung dirumat, dijaga dipulasara, lain keur dikakaya, lain keur digunasika, lain Jatiluhur tungtung tahun 2007.